Weh. Hey, ieu kieu nya. Ieu urang engke urangnya. Urang ieu deui hiburan deui. Ka mana? Tah. Geus ka mana bae. Ieu pangdenge tas lebaran urang cenah moal kebal deui. Dek dibawa ku si Uyut. Itu ge urangnya, ka mamalajuna mah urang turutkeun bae. Kumaha horeng? Jasa sarua bae jeung urang. Geus teuing jeung bari jeung payah-payah ge urangnya. Nya. Bari eta bae urang nyiar pangalaman. Pangalaman urang yuh, urang hayangna ka mana. Urang hayu pabarengan. Deung-deungeun. Hitung-hitung eta bae urang ngahibur. Ngahibur urang mun keur dina saibul hajat. Ngahibur saibul hajat urang. Nya. Cenah si Uyut. Endek di urang hiburan ke jeung si Uyut tadi di urang. Kabehan babarengan. Di dieu. Kayak urang nyar kudana urangnya. Dasarna ge urang kudu aya kuda, kudu aya singa, kudu aya urang. Pangaruh bae ari aya kuda mah aya singa. Urang ragem gitu. Kabehan ragem rame urang itu ngahibur saibul hajat. Eta cenah si Uyut bisi aing marok cenah hayang sapoe sapeting terus sapoe sapeting. Are cenah artis, nyar artis terus nyar aya artis ge. Nang bae. Iyalah nungguan alu aja can datang keneh urang ya bina mah hayang ngobrol urang jeung alu. Pak RT. Nya. Bari eta bae urang ngadarehkeun pamikiran urang kabehan. Ieu lah deung-deungeun mah pan hale liburan. Ieu mah urang teu ngalalamun di dieu. Duaan. Dek kumaha ieu urang? Ya geus kieu lah. Eta cenah kampun. Jadi suk cenah rek mentas atuh urang tungturkeun. Rek nuturkeun moal. Nek. Lamun nek nungturkeun, yuk urang tungturkeun. Lamun teu nek atuh kumaha engke aja urang teu rame ieu kelakuan. Ari teu ditungturkeun mah. Urang tungturkeun bae nya, urang geus teuing. Jadi bari jeung kumaha ge. Eta cenah teh boga ongkos cenah atuh urang mah aja ari artis mah buat ieu kana singa. Anu manggulna mah biasa bae si Uyut, manggulna mah. Ieu lah aja si Asrawi eueuh lah, si Saman eueuh. Dek kumaha ieu urang? Teh urang tangguhan bae moal kebal deui sugan. Kedatang. Nya. Ieu mah kieu bae. Yuk. Urang nyusul alu jeung si Henry. Yuk. Ndek moal. Lamun ndek hayo urang nyusul. Nya. Yuk, urang nyusul urang yuk. Yuk urang buat. Yuk. Tenang bae lu, kayak kami disusul yo. Mbak kuda, tenang. Ulah risi. Yuk. Yo hayu. Ayo geus segera lempang ya. Yuk. Yo berdiri tuh bae kayak urang, penak nama urang. Buatkeun urang, iluan urang buat. Susul bae nya, susul. Nya, susul urang susul. Yuk. Ya. Yuk, orang susulnya, bari goyang yo. Bari goyang. Ya, hilala, hila, hilang cah guys. Nya, kek elak beunaan jarana kieu yo. Jara lalanjung ja yo. Kayaknya orang renela dia yo. Beuh, lalanjung yo. Aduh. Lalanjung kek tenang we tenang. Angel amatnya yo budak. Ada datang.
Tohnya. Keresel gua nage. Ngisi kepek arang lah. Orang mulai Siap. mulai istilahnya kira seni singa. Siap. Mang camong ke ngapung. Siap. Iya singa jadi ajar-ajaretan. Engke. Delekeun ya. Mantap. Bebe disambut. Kada kuda ulah. Oh. Nah, periksa aing tadi. Aing buat singa taing. Aing disombur teh ku si Uyut perang saing. Naon aing ngalindur teh kumaha aing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, di aing kunaon nya? Di barang bersombur ku si Uyut aing ngagoler teh ti eling teh naon perang saing si Uyut oge meureun nu ngidarkan aing teh lah nyembur. Aing keur dina singa teh aing. Nama aing ngagoler aing. Naon teh nya? Aing. Nah, mungkin nya. Tak aing jadi gila aing dong. Malah aing bisa ngagoler aing. Ya, kumaha non? Bikang telalaki yo. Coba aing dulu. Naon rok. Di basora. Meureun yo. Aneh aing. Aya naonan wa? Keur dauk aing tadi dina singa. Enak deui aing ya. Aing. Naon jeung Mamang didengekeun ti tadi ngacaprak bae. Hah? Didengekeun ti tadi ngacaprak bae. Aing tadi ngedeng di dieu aing lah. Pangdeuleu tadi lah disombur ku Uyut. Ka mana teh jelema kuari? Nyaho aing ka mana bawa eta bareng nyambur ieu teh indi teh manehna. Linglung jadi adik Emang endah tah henteu ieu. Cager tah henteu. Ari Mamang ari kakak endah henteu deui. Atuh. Nah. Ja perangsa kula, ja perangsa gitu ge nya. Ja perangsa endah kula mah, teu endah naon. Jadi dilekeun aja endah-endahna. Jeber teu endah. Ja Surabaya ja teu endah meureun len. Meureun kula ge endahnya. Nya meureun. Jauh endah-endahna. Atuh kira aku lamun endah mah. Si Uyut nu singitna teh eta. Ka mana teh jelema kuari? Kemana bawa? Manteg aing bararing alah apugu ngomong picarekeun. Naon nyaran aing bae rok. Hah? Ya eta jelemana nyaran aing bae. Jeta aya lain tadi ayo nu nyombur saha? Orang saja. Atuh nyombur kita mah nyombur ieu supaya urang istilahna kumaha ulah eta jelema ngomong teu jeta arendah bae ngoromongna. Jadi suyut teh nu nyombur. Atuh sahoreng ya ieu pawangna ge. Atuh payen di dubugan. Deuleu bae pawang mah hukum geus kejebat pawang mah. Ulah eta jadi naik singa atuh kumis-kumis acan atuh repot mang. Menteng ngacamplung bae hirupna. Nya ngacamplung mah kumaha aja parwek deuleu dek hujan. Naon ya. Namun parwek mah lah jadi ieu lah nya ngintipan ieu lah. Meureun ti tadi ngintipan bae. Mah ngacempreng ieu. Kitu. Atuh lajuna mah jete endah ieu urang kabehan ge meureun. Endah-endahna kabehan ge ya. Iya mah kieu bae urang sanajan teh endah-endahkeun bae ku urang, ku baturna bisi teh endah oge. Geus hadekeun urang ti kuari urangnya. Sanan aja panayagan geus loba, sieunan geus loba, urang nya geus lengkep. Nya, urang endahkeun bae babarengan. Ulah pacekcokan urang eta. Tipat kuari mah saterusna uyunan urang ka ditu. Ari eta engke ditangkap di ditu ku ieu ku si Uyut. Atuh urang hayu babarengan, brang-breng brong urang Sagala buka sagala tutup lain. Bogo. Awas nu hade.
Bekal Tuh. bekal mau dibuka. Nah itu bekal mah biasa, bekal mah dibuka kayak gitu maksudnya. Si guys amun ka ditu kira-kira urang ya kira-kira ya mah keur ngobrol orangnya kira-kira penuh teh ya. Atuh tama lamun dia pengajakan ieu mah atuh brak bro ieu mah engke tenang bae. Kuari geus disiapkeun ieu. Ti kuarina ge geus sabaraha 7 kibik mah aya meureun. Laju urang kabehan ya. Sadayana. Ari kitu urung. Cenah naon urang mah kumaha nu ngajak bacek pemimpin cenah urang ka ditu atuh teu nurut. Cek pemimpin cenah urang teu kaur cenah kumaha. Atuh teu nyaho urang menurutkeun bae ka kumaha ge. Tugas ieu tah mah. Atuh tugas saja repot ku mah ge tugas tah mah wajib Jalan mau bae. endah. Tam rek dijadikeun bae ke urang dame bae ke urang kabehan. Nya salah saurang cenah urang bisi eta mah teh endah pandong teh urang menang dame kabehan urang nya. Atuh urang pangaruh bae dame mah ditu geragem urang. Teu halaliwu. Sindana ge ieu pasina mah sindan jeung artis ieu pasina mah meredok. Ulah mah nanta ku nu mendok-mendok kitu sieun. Ulah. Ja sambal ge ngeunah nu bedok lah ieu. Sambal ngeunah nu mendok ge eta mah nu mendok-mendok teh kana kula teh kanu di imah ya kula. Dalam gitu mah. Atuh jaeta. Atuh ieu pantes ngararas bae ieu badan. Tah mikiran nu mendok. Lah, mikiran nu mendok ya. Masyaallah. Mau mantage kumaha, buah. Geus Minah teuing. geus cerik-cerik ka dinya. Tasip. Aing. Minah teuing. Aing. Geus ulah jeung cerikan nasib bae mah je, buru-buru mah je. Geus ya. Menak batin ya Wah, wae. batin kana. Bebaskeun nya. Nah, tuh bebas. Geus kitu mah dibebaskeun. Geus tenang. Ayo berangkat. Yo. Bebas. Yo, geus bebas dia orang ya. Bebas. Geus